Yo, poe teh mau dijarelek ah. Papan durang wae. Nah, liar aing rek ngguapan budak heula. Wayahna tempe deui, tempe deui. Wayahna tahu deui, tahu deui. Wayahna endog deui. Wayahna dengan sangu sapopoe isuk-isuk tempe berang tahu ari peuting endog. Ngeuna atuh tempe tahu jeung endog mah. Ku si Lela masih Jamilah ku aing paraban unggal poe teh. Unggal nang jeung uyah bodas we, uyah bodas. Sangu ku aing diguyur make cai termos perulukan uyah bodas. Alhamdulillah anak aing bareukieun hadena ge. Alhamdulillah boga anak teh balalager ngawararo ka indung teh. Lela, Jamilah, buru coba ah. Mi teh pandak dinas meureun. Ih, dinas mulung. Ai dinas teh pan meureunan. Aya nu di kantor, aya nu di sakolahan, aya nu di pabrik. Anu di rumah sakit, tak aing di kebon, dinas mulung. Kamu tukang pulung mah atuh aing meureun di jalan eta. Ih, mau bersih atuh pan ku aing meureun ayeuna mah. Aya tukang pulung mah bersih ku aing pulungan. Lela, Jamilah, buru coba ah. Ulah lila mandi teh. Buru mi berang manten. Lila ah. Buruk adinya nyarap lah nyatuan. Ini barang manten. Eta dewa apa nama sarate mah darang iya. Kedua dua pan segala dege. Buruk ada. Kenapa mi? Buruk geus barang. Buruk ada buruk. Buruk esok noed ah. Ai isuk-isuk mah kudu nyarat, bisa jadi botong. Dek aya dek henteu deungeunna. Mi ganteng ah. Ya jeung kasukaan nyai. Iya buruk. Ih, lebih montok. Ngeunah nya. Ngeunah olahan mie mah. Hah. Pahit. Pahit. Pahit mie. Kalian pelukan uyah doang ngenyet pahit. Asin. Pahit. Ih, kos nu dongeng. Banget siap tari ya Lela, Jamilah. Eta mata saya komo. Ih. Cok ulang hees apa? Ini sehareng panas. Itu dah siapa minuman es. Jadi panas hareng. Mandi mi ah. Kemana si Lela? Kuliah mandi teh. Mandi mi. Ih. Oh hareng. Kumaha? Peujeuk mirek liar rek dinas ah. Mulung. Wae. Hajan buru-buru. Iya, nanti. Dengekeun mie. Ai karasa rek gering mah, karasa teu nganaheun mah kudu loba daang. Abe teu tulus gering mah. Hayam. Tuh hayam tewok di jalan. Pahit ah. Hiji deui. Buru. Kayak barang mie beli obat. Deuh nyai sok aya wae. Ai jadi jelema belangsak mah ulah sok segala hareeng. Ih. Kumaha tuh ah? Mi butuh duit jeung meuli beas. Mi kudu mulung. Engka tuh mi balik mulungnya neangan obatna nya. Geula jeung si teteh geula jeung si Lela nya. Icing. Lela. Lela, kuliah mandi teh gadat. Ih. Lela, itu si Jamil kering reng. Kurang make baju teh. Kalau minggu buru-buru rek mulungnya. Duit aja beli obat. Kurang make bajuna. Lotik diajar wedang dan. Tinggal nyai nya. Icing, mirek mulung kan neangan duit.
Ih, pan aja meuli obat na meureun. Aduh, Mi. Heueuh sabar. Engke nimi meuli ieu. Ieu tah. Meuli koyo di jeung di dieu. Heuh. Cicing, beakeun nih sanguna beakeun. Apa itu? Beakeun. Keluar ka hidung beakeun. Hajeun pait get. Ieu kon wae. Asup-asupkeun terus. Ngebeak jeung kolot. Cicing, nya. Cicing, lo banget. Lela groan. Ampun, aing bulung ke belah mana deui ah. Karak menang saeutik. Poli obat atuh nang sakieu mah. Kumaha nanya aing ah. Coba. Mau jadi duit ieu mah. Mana deui ah. Apa aing jam duit deui nya. Ka Bu Haji. Tapi mah dibere ieu atuh kamari kita digantian 50.000. Ganti ah kata tangga sejen nginjemna. Ah. Kalau pagi-pagi teh meuni rariweuh. Kerjaan rumah teh meuni ku banyak-banyak teuing. Kalau jadi ibu-ibu mah kayak gini, kalau pagi-pagi teh belum beberes, belum nyapu-nyapu, misan ngejo. Rampun kalau jadi emak-emak teh. Kunaon nyi, gugulu tua saha ieu? Aki. Ya urang tetangga anu di nya teh tah. Tetangga, belah mana? Eta nu boga anak 2. Anu harita cenah aku aki di ieu di Baledog. Bohong meureun eta mah Keurah aki maledog teu ieu. Aing ka aki-aki ieu we apa ieu? Ieu aki, urang bingung. Anak urang gering. Gering. Panas eta nu hiji. Terus urang mulung pan ieu teu deukeun meunang duit, mun langsung meunang duit teh balikeun ka obat. Arek nyangan injeumeuan. Bingung minjem ka saha. Teu boga duit nyai. Heuh teu boga duit aki. Nyan injeumeuan hararese zaman ayeuna manginjem teh. Haresena mah kitu. Sin teu digantian. Kemana ah? Duit. Aya tuh tong ka mana-mana di aki ge aya lo duit mah jeung berobat mah. Nyai ngaran saha nyai? Mani? Mani? Ulah sagala aki. Ulah sagala ah. Ulah sagala. Ada bulung ku aki dibantuan. Emang Tuh, aja ibarat aki. itu. Ajen. Aja tuh. atuh kenalan heula saha tadi ngaranna? Mani? Mani ku geulis atuh nyai. Sawe aki-aki teh. Nuhunnya aki. Tapi irahna gantiana ah. Babanya gantian mah ulah aki atuh wae nya. Oh, aki peot. Lah aki ye nuhun pisan nya. Emang jeung aki aya keneh. Ieu meuni loba pisan diberena. Oh, baki mah tuh kayak ngajual ember weuh teuing mah. Ya emang nyai segala murung rongsokan emang salakina ka mana? Aya salaki mah kitu doang aki pamajikanna loba. Atuh urang mah jadi henteu kaparaban jeung anak-anak urang. Jeung aki wae atuh. Jeung wae nya. Aki ye loba embena nya ki. Heeh, jeung mah maksud tah ieu loba embe tuh. Kebon ge lega keneh. Ada apa itu? Pagi-pagi udah pada bararisik di situ. Siapa sih itu? Perasaan si Aki. Ama siapa itu kugara randeng? Pagi-pagi teh meuni rariweuh. Begitu kehidupan orang sapopoe mah aki. Urang mah jelema teu boga, teu gableng. Engge jeung wae kitu mah lain aki ieu. Oh ini teh, pagi-pagi teh udah rariweuh. Heh, duit yang kemarin dipinjam itu mana? Katanya janjinya sehari, tapi ini udah sebulan. Bu Haji, can aya duitna. Urang mulung ge can bebeunangan, teu deukeun bebeunangan. Engke we nya. Heuh. Terus itu apa yang diselip-selip di situ? Coba Ibu Haji lihat, itu duit. Mana buat Ibu Haji? Siniin. Ibu Haji itu penting duitnya, mau dipakai arisan. Kenapa itu diumpet-umpet? Naon emang Haji? Kalunya ieu lah digalakan kalunya.
Ini kemarin teh dia minjem duit sama saya, janjinya teh sehari, tapi udah sebulan belum bayar-bayar. Terus gimana atuh duit saya? Saya juga butuh duitnya. Tuh orangnya. Hampura, Bu Haji. Gimana paugi aki-aki? Jemeli obat si Nyai, anak urang. Hampura kewe ka Bu Haji mah nya. Heuh. Hampura, kalau hutang mah tidak ada hampuranya. Pokoknya harus dibayar. Itu aja bayarin sini. Itu si Aki ngapain ngasih duit sama dia? Dia minjem lagi sama Aki. Kalau dia mah jangan dikasih duit. Dia mah mau minjemnya doang. Kalau bayarnya mah lama dia mah. Jangan dikasih duit dia mah. Hampura Bu Haji. Kumaha kan atuh? Urang can aya duit Bu Haji. Kayak geus aya mah kurang diantarkeun ka ieu mah. Urang dadaman ieu mah jemeli obat budak. Kumaha Bu Haji? Nya, ngartikeun nya. Makanya kalau jadi orang miskin itu teh jangan belagu minjem duit ke Ibu Haji. Ibu Haji mah orangnya jahat. Tahu nggak? Janji sehari. Apaan itu sehari? Udah sebulan belum bayar-bayar. Mana belum ngasih kabar. Kalau tidak punya mah atuh kasih kabar ke Ibu Haji. Ini mah tidak ada kabar, tidak ada berita. Gimana sih minjem teh? Dasar orang miskin. Enggak saja udah gandeng-gandeng we sekarunya tuh karunya. Kayak sia mah kok aing gantian. Loh, mbek aing gobak keneh dijual loh, Mbak. Karunya udah galak-galak teuing ka si Nyai karunya ih. Bara duit enang minjemna bara duit. Dasar aki-aki jendil, geus kolot oge. Itu minjamnya mah 50.000. Tapi kan kalau lama-lama mah berbunga jadinya. Jadi 100.000 lah kalau jadi sebulan. Ulah gitu. Pamali, teh. Haji segala yang bunga-bunga. Pamali minjem gocap mah. Gantian gocap segala jadi cepet-cepet sia. Yang diduduk saya di neraka, ha? Terhidang hayat haji era atuh ku tetangga. Tah era ku gural haji sia. Pokoknya tidak ada. Pokoknya harus ada gantinya, harus ada bunganya. Kalau minjemnya lama harus ada bunganya. Bodoh amat pokoknya. Mau haji kayak mau apa kayak tetap aja harus berbunga. Kaya mah ku ngalah ka bapak sia baheula bapak saya gara rentennya tuh pahen ka sampai guludug. Sia daya ka sampai guludug soge pahen ha? Atuh sia. Mualah orang mah rajin ibadah, da orang mah jelema bager. Tapi ai soal hutang mah tidak ada bager-bagernya. Pokoknya harus. Bu Haji, heuh engke jadi gantiannya. Ayeuna mah urang buru-buru butuh duit jeung beli obat si Nyai. Aki nuhun ya Ki. Heeh, nuhun. Kade. Tete ulah naman teuing, karunya aja teh karunya nu ngusahakeun. Ih, sia mah loba duit ieu. Atuh loba duit ke kalau hutang mah harus dibayar atuh Aki. Masa tidak dibayar? Itu kan kalau hutang mah wajib. Oke, ku aki digantian, ku aki aja ulah dewe. Balik balik. Dasar aki-aki jendil eta mah mata. Tuh, siap bawa ah. Oke, digantian. Alhamdulillah kabeli oge ieu obat. Nuhun Aki, nuhun pisan. Nuhun. Nih Nyai. Astagfirullah Nyai. Nih. Mingkes beli obat ya. Buru hudang. Atuh eta piring meuni peupes Nyai. Ih. Minum obat lah Nyai, coba ngaki setik. Atuh ieu piring meuni ampun teuing. Ini peupes. Minum obat lah Nyai. Pahit nih. Aja pahit ketahan. Duit. Buruan. Masuk teh. Simpeuri jadi jelema mah Jamila. Demi tadi belum kacapi ya, Mang loba ya. Ya, cager suka ngedang kacapi mah. Ya. Udah, aku mirip pasekeun ya. Ya. Simbager nya. Simbager. Ngenahnya. Nah nih.
Atau mulai hidung san ngubarana deui lela. Neng janji Mi, mun Neng geus gede, Neng boga duit, Neng jadi ngabadiakeun Mi. Deuh Nyai, heueuh didoakeun ku emi nya. Jamila, Lela, gedena sing sarukses. Ulah kuas emi, ke jeung kieu wae susah sing sarukses. Cuman ke Nyai geus galede mah geus sarukses mah, ke Nyai anu ngangkat derajat emi. Abih henteu di hari nawe ku tatangga. Tatangga teh pugu asal geus ngomong ge. Pareres pisan. Sing sabarnya Nyai, sing perih. Oh, atuh ngaranna jelema hirupnya. Moal aya di handap wae ieu. Atuh sugan ke anak aing geus galede mah. Ganti yang aya di luhur, pangluhur-luhurna kitu tah. Makana ayeuna teh kudu salabar, anak emi teh sing salabar. Hajeun daang tibang jeung uyah doang ge. Hajeun jajan hasil nang mie mulung ge hajeun. Yang penting mah rezekina lancar. Hih, Jamila, aduh sia Jamila. Obat ku angka boleh enak ganti ka gelang si tiket sapi. Teh hidang sia mah. Yang aya wae. Kelo, ngororos wae indung.